biasa ngirim di binten ieu kan santen ieu sampurasun kayak gitu yang kan nuhun kasadayana parantos 20 tahun ke Karawas gitu dina raraga namaan istilah nama kan namaan kekayaan anu aya di wewengkon Seke Cilimus. Gunung Kunci, Gunung Jamur, dan Gunung Pasir Panji. Dinten ieu bari tambahan deui panten mugi-mugi kawit lagi leuweung panten kapugur. Kawit lagi sirah cai panten dinten ieu dilongokan deui. Panten terasan seueur sepuh mangga bilih bade sambung ngrekes panten ngrekes tapi aya anu di kedalkeun mangangke tiasa sasarengan panten aya kulon oge masa hari oge aya abah-abah teh saperluan panten tapi nama ke Abah Widi panten ngartes nama biasa panten kali paranti anu dilakukeun ku adat panten etang-etang rupi nama panten ngakurkeun anggara lahir batin di wewengkon da sanes perkawis tragedi saras nama jeung kewajiban nya manusia ngajaga leuweung ngajaga alam Gusti anu asih alam nu ngasa geuning manusia anu kedah ngasuh da mah panten urang di rajahan urang di pekadan ku paniatan sewang-sewangan dina kapercantan masing-masing saparosna kayak panten urang sami-sami ngarkes sewang-sewangan pamaksadan ieu tidak kanan pun sampun kasangrum Gusti anu Maha Tunggal nyipta waruga jagat kagungan marga dumadi jisim nyangking pasti papasten nulebarkeun gini hurip gini pati Gusti Maha Agung Maha Murah Maha Asih Maha Kawasa Maha Uningan Paling Maha Adil Gusti Maha Sinam dicipta karsa awasa Gusti daya-daya pengawasa anu karsa pangarsaning Gusti mugia anjisim tersaksana dan damar sarta samudaya karsa awasa pamarsa diolah karsa Gusti anu ngolah pamarsa Gusti dirim jisim sadaya nampi kana kagungan sareng kajembaran Gusti mugia dirim jisim sadaya dina sonten ieu dina raraga namaan ieu patempatan mugia dipaparin kasehatan cager bager pindah dijauhkeun balai parek rezekina mugia jirim jisim sadayana dipaparin kakiatan dina nyaksenan ramena ieu alam Kariti eta mugia juring jisim sadayana dikeresakeun dikiatkeun dina nyaksenan teteh rapina ieu
maha penyembuhan. Dia jirim jisim sadaya aya dina pinargan rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu sasaring Gusti, rahayu sasalamati. Manusia sasinangkri, rahayu sabudi mandi. Bedaang papayu, tina alam padang perpanjang jangan. Bepung kanu maha agung persaing jumak di jisim. Minta bepung kanu maha agung nyekta umil jisim langit. Jisim kuring sadayana nida jendara pangampura. Rasa usap rambut tinap sahibas lampas karuhun lembut-lembut mengisi di tempat karuhun ada di tempat dijaring di aku selamat sadayana nyadiri pancaran agung medal di mandala jati mangka jaya di kadarna ulah kasilih nu lain sumangga gerak medal medal cara medal sapu.
Namit sabaipun sampurasun kadawati sadayana tamu ang dihormat singkuri aba panikan anu perjuangan dalam singkuri na aku kaitan dinasnya bakti kuat bahasa hari dina contoh ini pasti tahu ke aya ang direncanakan ke aya yang diduga-duga dikeresapkan ku Maha Kawasa urang sadayana miring ngariung mungkulung sanaos aya di sisi seke wilayah Cilimus takumargip kitu pangenten simkuring haturkeun aya sesebatan maknukit amit ngala di gereja urang nyuhunkeun kana Maha Abdi meminta kana Maha Kawasa nyuhunkeun izin kana Maha Suci niat urang sadayana hoyong wujud alam ka asalna kekedah nyarioskeun anu atos kasorang ku urang malah nambahan kaperi hati nambahan kasusah mana sabab wargi-wargi urang anu sakampung hampir ku aya na dikasakeun ku Gusti Anu Maha Suci jalana kedah kitu panginten tadina sonten ieu urang sami doa kakaruhun urang warga urang wargi urang anu parantos tiladunya salami 20 tahun simkuring teras-teras itu ngaraos capek itu ngaraos bosen margina anu ngantunkeun wargi-wargi urang teh manusia anu wajib kengeng upaya kengeng panglingling pangjaring ti urang anu mesti kengeng dikeresakeun ku melayang hirup dunia alam muga-muga wae urang pamitan kami kakaruhun sadayana karuhun nu aya di suku Gunung Kulki karuhun nu aya di suku Gunung Pasir Panjang karuhun nu aya di suku Gunung Gajah Langu suku Gunung Cimenteng sabea Patut Sabudeureun muga-muga urangna utami nama cing dijantenkeun jalmi anu eling ka dirina eling ka Gusti eling ka alamna anu parantos masihan kahirupan sadayana sakumari kitu muga-muga 20 tahun urang biasa ngalaksanakeun ritual narekahan ngupayakeun da ari alamah tekedah diubaran ku manusia alam bakal ngubaran nyari contoh ayeuna ku urang katinggal karasa karampa geuning tos ampir mulih ka asal ieu panganten kersani muga-muga karuhun sadayana ngalingling ngajarina jaga ngariksa urang utamina anu tiasa rawuh dina ieu patempatan urang suhunkeun ridona Gusti urang suhunkeun ikhlasna nu kawasa
ridona para karuhun sadaya muga-muga kajadian ieu ulah digit kajadian deui di mana oge margina urang gaduh kaprihatinan. Sakumari gitu muga-muga urang sadayana dina sonten ieu khususna anu ngiring sumping dina ieu patempatan sing dipasihan kasehatan cager bagir jujur jeung pinterna ditebihkeun tina sagala gogoda sareng cocobana ulah gila sing sahawai anu caket sareng alam sing sahawai anu caket sareng leuweung mangga contoh di kampung Cireuneuh 20 tahun parantos kajadian dugi ka akhirna sakampung temuga-muga cing janten contoh kangge urang sadayana kedah kumaha atuh ngupayakeunana contoh panginten sim kuring Cireuneuh ngagaduhan konsep ngagaduhan aturan sampah ayeuna nu disebat jarian eta mangrupikeun tungtunan arijana jaga rikna ririk anak amankeun sampah muga-muga lemur urang ayeuna parantos katinggalna henteu bayatakeun sampah muga-muga janten percontohan kangge wilayah-wilayah anu sanes wayahna ka masyarakat sadayana wayahna ka para nonoman sadayana hayu urang berjuang ngajaga ngaririt ngamankeun sampah eta tujuan urang sadayana muga-muga kakaruhun-karuhun anu parantos aya di ieu alam muga-muga simkuring bilih tadi mimiti lebet kaleuweung ieu bilih aya anu kasepakata jong kakuer katoker kagiluhan kagemuhan kagirigi kagadengan hapunten teu aya maksad anu awon nanging ieu aya kaprayogian hoyong nguihkeun alam ka asalna geuning ayeuna mah katingal tiasa didamelkeun panghasilan ku patani muga-muga bisa terusna panginten bisa panginten kami simkuring sadayana muga-muga bilih para sepuh sadayana anu bade nyaming nyarungsung dina pamaksulan mangga da ieu pancen urang sadaya ngajaga alam ngajaga lingkungan sangkan katinggalna geunah tumanina ngeunah urangna weukeun teh jaman ka ieu panganten caina parantos ngocol muga-muga ieu cai janten cai kahuripan cai kahirupan makhluk-makhluk nu aya di ieu alam atuh langkung tebihna muga-muga cing janten mangpaat kangge urang lebak ieu cai tanaos saalit oge da cai mah tangtosna ge bakal dugi huluna ka hilirna bakal dugi eta panginten biasa dibukieun amit kabeh pun tiluhurna sai basa mutiana basa biha tampal bilih aya bahasa nu teu diduga-duga saur anu teu ukur sapunten sabulari mingkalpatan karuhun simkuring kumawantu pun amit kabeh pun sampurasun. Ngaring kolot ngaring kolodan ngaringan pinagaranan nanti mandala nak cenanya ketukan apa karena itu kita ketukan nanti ada lunas itu akan ya urusan anak ya kemajuan anak ya karena
repehan anak ya karapihan anak cerita barat nak itu lah terus tapi pasti itu dengan karena kami di lain tuh apa sana dan ke sana lumayan kan dari itu duduk kami sampai mungkin dikotorkan jalan lewat di duduk berikut kan kita ikut kita ke mana terus pada itu terlalu mereka kita kumpulnya ke sana jakat datang karaknya lemah karena kita kan macam cepat balik dengan ayah nanti kita kena ini juga kena itu karena kita kena ulah kadang kuliah dan kabar mana kalau barang betul nah kita berangkat betul anu lahirna anu angkatnya cikar sana lain ku wasit lain ku wasit lain ku mobil bisa kana ini karena bukan negara kita kan kita kami kami baik kena enggas cuma kita nanyakan tapi sebagian petani di Mandala kan kita nanyakan karena kena ulah dari sebab itu banyak itu sekarang sih nak cepat barulah nak caranya kita membangun kepada dan dia kepada yang dia kena untuk kembarakan anak kenapa kita bisa anu datang anyar kenalan dulu-duluhan dan tidak sangkaan dan tidak bawaan tidak kita bisa kan kasih buat nak caranya kita mana masa tersebut nak perlu nak kecil kita yang rantai kenapa nak kita kasih dan kita nyawa kita ngarajong di tanah buruh kena ketukup zaman ayana kena gitu karena kena Cina Belanda nak kena kita pada nanti satu tujuan kena ada kita kan ini pada rampok kita aktif paham sampurasun sampai Nuken Widi kasadayana panjenengan kehormatan abdi ditampi di tempat-tempatan ku boh nu aya boh anu teu katingal segala punya insyaallah naon anu ku urang didugikeun tadi ku Kang Yana dan ku Abah urang disampurnakeun ti kidul ieu panjenengan urang kanggo keselamatan sadayana kanggo titipan ti karuhun urang mong tiasa ngalakonan panginten da wujud sareng sagala rupi katangtosan tos diatur ku Gusti. Nuken Widi abdi bade nasibkeun hadiah. Marga Abah kan bade ngiring ngalakon bah di dieu bah. Teh perjuangan gitu nya bah. Jadi wayahna Bah. Cirian. Bepun kan maha agung persaing dumak di jisim bepun kan maha agung nyeksa unyil lagi
Jaring sadayana Nida jendara ngampura Iluhur saisap rambut Digenap sahibat lampah Haruhun lembut-lembut jaring di api selamat sayana nyadiri pancaran agung medal di mandala jati mangka jaya di kadarna ulah kasilih mulai